Ya Allah, puasa pertama gini amat. Perut lapar, tenggorokan kering. Ya nih, biasanya siang-siang gini makan seblak, ditambah minuman dingin. Mantap. Edun, mantap pisan. Ini orang lagi ngapain ya? Aha. Mana teh ngagang warurang wae. Oh, aing teh kan ngabayangkeun ngopi seblak jeung es dingin ieu teh. Dosa mana teh ngabayangkeun dahareun di bulan puasa. Mending juga urang sekalian teu puasa. Allah. Astagfirullah, mana teu puasa? Cek saha urang keur puasa da. Ngan karek sakur we ayeuna. Hah? Emang aya sahur jam 2 siang? Iya urang aya. Aduh lapar. Mie seblak Kedek wae maneh. Kita lagi puasa, Bro. Allah, karek ge poe kahiji. Kewe puasa mah 3 poe dek lebaran. Kan mana teh geus gede. Manya teu puasa geus buruan sia. Era budak leutik mah puasa tuh dengan kata mah. Cik mikir teh sia teh. Alah, bacot. Bacot. Sarwana deui, mana oge teu puasa. Bacot. Alah, meniti skill kana ti koro. Matnyus mantul. Kan caplong-plong, hayang. Lu Abdul gak puasa? Orang mah masih bocil. Tuh atuh puasa, kewe geus gede. Ya, seharusnya kamu belajar puasa dari kecil. Tadi mah ada puasa, tapi poe ti sahur. Aduh. Mending ngeunakeun. Maknyus mantut, mantap betul. Dosa woi. Dar dihareupeun anu keur puasa. Oh. Dosa. Oi. Cerai tuh. Mana pindah ke tukang? Kan ulah dah di hadapan orang puasa. Ulah pindah ke tukang lah tuh. Oh. Nih. Sebelum kita makan, kita harus berdoa. Budak mana jaya ting? Amis gitu. Amis. Heeh, ngeunah kan ti koro. Lah, astagfirullah, batal euy.
Alah heueuh. Batal. Nya batal. Geus lah tong pura-pura bingenakan. Urang mah bageun mereka marane teh. Apa sok opi. Ini. Duduk. Ampun. Baik sia botak Kak Godin. Ayo teu puasanya. Juk saha urang puasa da. Kaneng lah, be urang ningali maneh. Keur moka ieu cai jeung roti. Sok yang ngomong deui. Aing bejakeun sia botak ka bapa maneh sia. Ulah. Ampun. Ah, bedakeun sia. Ya maneh oge ciga nu puasa we. Dari mah puasa. Oke, puasa na isu. Tuhnya maneh oge teu puasa. Ari mau dibedakeun, tapi bagi-bagilah kabeh atuh retina. Siap. Makan berjamaah. Astagfirullah, itu kenaon? Hei, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Raget, bade ka mana? Ari mana teu puasa? Puasa, Mang. Puasa. Ganteng sia botak. Eta leungeun roti, terus si Ido mau cai. Ah, teu paruasanya. Puasa, Mang. Puasa. Nekeun patah Mang Raget. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei, orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, maraneh teh puasa teh supaya diajarkan jujur dan gede wadul. Maneh sia, urang ge apa mah teh paruasa. Nanya orang yang membatalkan puasa dengan sengaja eta teh dosa. Astagfirullahaladzim. Punten Mang Raget, amat tuh dibatalkan ku si Abdul. Muhun Mang Raget, muhun. Rumana Abdul teh? Kadi urang sarekan. Tuh Mang Raget si kemana eta budak? Kok hilang? Itu kabur. Break. Mana? Break, kudu break. Itu, break. Apa? Break.